itu dibarengan ku setan pasti we wa kanu yaquluna ma'ana awalan faharibu pasti bae sameme abdi sadaya ieu pribumi erek talaruang teh pasti dipiheulan heula ku malaranehna ku si setan teh talamun teh mamaranehna geus salarebeuh kakara we faharibu we malabur we salarebeuh beuteungna mah kitu nya ngajanten panginten tina istilahna ieu redaksi pangintennya tiasa dipaham yen aya kamungkinan gitu sabangsaning setan waktu harita ibarungkeuleuh tiasa kataringgal gitu sok sanajan remeng-remeng oge gitu kajeun eta kaduana ngeunaan masalah ayeuna tuangeun saupamana ayeuna eta tuangeun teu dibismillahan tah anu kudu dipahami kitu nya mangka eta tuangeun teh bakal dipiheulaan ku setan. Bilih timbul pertanyaan eta geuningan cenah ari tuangeun mah anggarnya tetep aya tah anu kada dipahami memang tetep aya jentulna bungkeleukna zatiahna tuangeun mah jadi kieu setan jin dina nalikana kitu ngilu dahar kana kadaharan anu teu dibismillahan teh anu dicokot anu didahar ku maranehanana teh sanes bungkeleukna tapi sarina saripatina jadi kadaharan anu aya ngabungkeuleuk ka ciri ku urang eta teh mangrupakeun hampasna lah lamun dina kalapa mah ibaratkeunna kalapa geus dialat caipatina tah caipatina ku si juri ku si setan teh sementara hampasna mah bagian urang jadi kitu usahakeun lah dina satiap kegiatan aktivitas naon bae oge urang mah kedah dikawitan minimalna ku bismillah atanapi gitunya aya doa-doana anu khusus upami urang bade lebet ka jamban bade lebet ayeuna lebet ka masjid kaluar ti masjid gitunya kaluar ti jamban sareng sajabina dina ajaran Islam mah parantos komplit parantos aya doa-doana oge gitunya tajanten sindekna mah naon bae katuangan kitu anu sifatna geus kapiheulaan ku setan atanapi bangsa jin mangka kitu eta katuangan anu nyesa teh eta janten teu aya sarian bahkan ceuk dina kitab Fathul Muin mah haram eta teh upama aya kieu misalkeunna aya urang misalkeunna mencit domba mencit domba teh ditujuankeun kieu nun Gusti mudah-mudahan ku berkahna abdi mencit domba ieu karana Gusti ku abdi bade disodakohkeun abdi teh kahoyong sodakoh ieu teh janten sababiahna abdi disalametkeun tina gangguan bangsa jin tah saupamana kitu mangka sesatuangeunna eta halal mangga teu sawios-wios kitu nya anapun lamun teh mah kieu urang teh misalkeun aya kasieun ku sabangsaning jin lajeng bae kitu mencit domba atanapi munding atanapi naon bae ditujukeun pikeun sabangsaning jin atanapi setan teh mangka eta hukumna haram kitu nya katerangan tiasa ditinggal kitu nya dina kitab I'anatut Thalibin juz kadua halaman 348 nya keun eta dina percetakanana Al-Haramain kitu nya tadina leresan faidatun man zabaha taqarruban lillahi ta'ala lidaf'i syirril jinni anhu lam yahrum au biqasdihim haruma ta eta keteranganna teh nya janten cindekna mah misal kieu lamun teh aya hiji jalma kitu anu susuguh misal ayeuna nyuguhkeun kopi pahit teras ayeuna bakaka roti dawegan sareng anu sanes-sanesna mode disimpen di sawah lajeng aya deui anu disimpen di kuburan ta eta teh pada melan teh haram terus saupamana aya sesa eta gitunya geus disebakeun geus disuguhkeun ka sabangsaning jin eta teh haram dituangna ku urang teh gitunya kadah paham dugi kadinya supados urang timbul kaberkahan ulah midamel sapartoskeun anu kalaritu eta teh bahaya anu paling bahaya teh gitunya lamun teh mah ayeuna sapartoskeunna bencit atanapi susuguh gitunya keur salian Allah mangka eta teh hukumna haram bahkan hukumna teh bisa maedahkeun kana kakufuran gitunya tah matak saur dina Fathul Muin jelas gitu eta teh haram tinggal bae dina juz kadua halaman 348 ngeunaan masalah tuangan anu disebakeun ka sabangsaning jin atanapi syaiton. Ayeuna urang teraskeun deui
Fa'alimtu anna laka sya'nan fa akhbirni wala taktum anni. Tina dasar kajantanan anu tadi kasaksiku kaula ayeuna apal yen anjeun teh ngagaduhan tingkah anu luar biasa ku ayeuna kitu pek gera bejakeun ka kaula wala taktum anni anjeun ulah sok nyumputkeun jati diri anjeun ti diri kaula. Faqala syaikhu lajeng bae Syekh Nauf al-Hawari teh nyarios kieu. Naam, mohon mangga. Ukhbiruka kaula rek ngabejakeun kana jati diri kaula ka diri anjeun, tapi wala tukhbir ahadan. Anjeun pepeujeuh ulah wani-wani ngabejakeun ka sahabai oge bi amri kana urusan kaula illa bi izni angin kalawan izin kaula. Mencek urang mah pek bae ku kaula rek dibejakeun saha sajatina diri kaula ka anjeun ngan syarat anjeun ulah ngabejakeun ka sasaha oge kecuali kalawan izin kaula. Tatrasna faqabilal waziru wa ja'ala ahdan wa wasiqatan. Lajeng bae si menteri eta teh cek urang manyanggupan gitunya nampi kana syarat anu diajukeun ku Nauf al-Hawari teh bahkan bakat ningku hoyong diparcanten teh dugikeun ka ieu si menteri teh waja'ala ahdan ngajadikeun gitunya janji wa wasiqatan jeung jaminan gitu. Contohna ibaratkeun kieu tak abi ngajadikeun jaminan ka diri kaula lamun teh mah diri kaula jalir janji ngabejakeun jati diri anjeun ka batur misalkeun kaula sanggup paeh engke sore nya contoh ibaratkeun kitu wasiqatan teh nya jadi kepercayaan tanpi jaminan teh. Faqala syaikhu ajeng bae kitu Syekh Nauf al-Hawari nyarios kieu. Inna ruhallahi Isa alaihi salam ba'atsani ilaikum. Saenyana ruhullah Kanjeng Nabi Isa alaihi salam parantos ngutus jisim abdi ilaikum ka aranjeun wa ila malikikum jeung ka raja aranjeun. Diutus bi an ad'uwakum kana supaya abdi ngadakwahan aranjeun kabeh ilallahi ta'ala kana jalan Allah ta'ala wa ilal islami jeung kana jalan Islam wa an ta'budullaha ta'ala jeung supaya aranjeun kabeh bisa ibadah ka Allah nyembah ka Allah wala tusyriku bihi syai'an jeung teu nyakutukeun Allah ku hiji perkara oge wa taj'alu asnamakum jeung supaya aranjeun ngajadikeun pirang-pirang tapekong aranjeun wa ausanakum tegesna pirang-pirang tapekong anjeun finnari dina seuneu. Maksudna mah supaya aranjeun teh ngahancurkeun pirang-pirang tapekong teh ku cara diduruk yakni dihancurkeun kitu. Salajengna qala lahu al-wazir lajeng bae nyarios si menteri teh ka Nauf al-Hawari sifli ilahaka cek urang mah wahai Syekh cobi jelaskeun ngeunaan pangeran anjeun teh saha atuh. Qala saur Nauf al-Hawari ari pangeran kaula teh Allah namina teh Allah allazi la ilaha illa huwa anu teu aya deui pangeran anu hak disembah dina wujudna angin Allah Ta'ala allazi khalaqaka zat Allah teh anu geus nyiptakeun anjeun wa razaqaka jeung geus ngarizkian anjeun wa yuhyika jeung ngahirupkeun anjeun wa yumituka jeung ngamaotan anjeun. Cindek nama zat Allah Ta'ala teh nyaeta hiji-hijina zat anu boga kakawasaan nyiptakeun sakabeh alam katut pangusina termasuk diri anjeun gitu. Qala saur rawi yakni saur Imam Wahab bin Munabbih fa amana bihi enggalna carios ieu wazir ieu menteri teh lajeng bae iman weh ka Kanjeng kasa kana al-Hawari teh wasodako oge ngabenerkeun percaya gitu ka Nauf al-Hawari wa katama imanahu tapi anjeunna tetep nyumputkeun kaimananana teu waka di naon kitu dibolekerkeun atanapi disebarluaskeun tentang kaimananana margi masih keneh rawan panginten. Wa kana yaumun minal ayyami hadara min indil maliki hazinan abusan. Cek urang mah kacarioskeun Nauf al-Hawari teh kitu sababaraha dinten linggih di bumina eta menteri betah
Anjeunna teh linggih di dinya teh margi deui aya tugas anjeunna teh minangkana ngabingbing ka si menteri teh gitu ngabing